Bilih aya cara nu kabantun ti desa nu kajingjing ti pakemitan nu kabantun ti pakampungan muga selira nguntur kolbu jembar manah Gusti. Saling maklum jeung diri kula Senopati. Atur nuhun beureun pamikitu mah parantos islah panginten. Bang belas itu Gusti molongongnya kalayan tuping tigana ieu teh asyara rewas kieu teh pikeun saeunaun ieu teh purwasalira kerja nimbalan mangga gerapok gerap belakang ulah aya nu dingding gelir gendang siloka gerap pedar secara basna Gusti. Kieu ieu teh Kumaha Gusti? Kumaha? Eta tukang butuh tadi nepi ka teu daek repe. Nya wajar ayeuna teh nuju musim tiis pasti seueur tukang putu di teh Gusti. Matak balawiri tukang putu. Kahiji kaula ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan. Kipati lan Senopati tiasa nyosan kana pangangkir kaula. Dauh di mana? Saperkara napisan Kumaha Gusti? anu aya patula patali ngeunaan tanggung jawab urang salaku raja oge pati miwa Senopati sasat jadi ais pangampih di negeri pajabat di negara. Dauh di mana? Kaula salaku raja khususna ngahaturkeun layang pangajen anu saluhur-luhurna utami kaki pati oge kaki Senopati anu parantos sayakti sepak terjang banting tulang ngilu ngeyeuk dayeuh ngolah nagara ngabantuan naon rupaha kacape kamumet ieu hate dina mangsa urang ngeyeuk dayeuh. Dauh di mana? Malah anu dipalar layang pangajen ieu teh keur diri anjeun teh sugan kahareupna sing jadi titincakan keur maraneh kabeh sangkan leuwih ronjat tina rupaha widang kagiatan anu sakirana matak ngauntungkeun keur balarea khususna keur rahayat jeung nagara. Sumuhun Gusti. Memang teu saeutik Kumaha? PR anu ku urang masih kudu dilakonan anu kudu dijalankeun patula patalina nyaeta ngeunaan wilayah anu sakieu gedena teh muarek beres roes ku 5 tahun ku 10 tahun Di mana? tapi urang ngeureyeun ikreu sanajan bari jeung pateuh luhurna gunung oge bakal disahanapeun mumuncangan si karacak ninggang batu laun-laun jadi legok alon-alon asal kelakon ulah nepi ka rusuh tepuguh ulah nepi ka jegor-jegor kabobodo buringas katitiwasan ngan dina hate ieu pamedegan ulah ungut kalinduan ulah gedag keanginan cicing kalayan cengeng ieu hate teh demi nagara jeung bangsa sasat urang teh salaku babuna rahayat Sumuhun Gusti. bujangna rahayat anu tangtuna satiap babu teh nyaeta mun ceuk dina rumah tangga mah ngahampangkeun anu boga imah pagawean teh Di mana? ya Saya cing sugan sakolah-sakoli di mana boh tina infrastruktur boh dina sakola boh tina kesehatan boh tina politik sugan aya kamandang dina tahun ka tahun nah aya ronjatna amun teh kurang naon kurangna cing kamandang di mana sugan aya Pami lamun syek ninggal kana syawat dawis
Oh sekolahan Alhamdulillah ngaronjat Gusti Oh ngaronjat alhamdulillah katanya semua Oh Islam geninya barokana aya peningkatan Gusti. Terus Seur murang kali komo salira panaina teh nuju aya program non MBG teh ya. Eta teh luar biasa ngabantos kangge rahayat anu sasatna di pasian MBG ku salira. nu bener sia teh Ih barokana Gusti. lain leletak ka aing lain Sanes atuh ieu mah, sanes sepeda payuneun di si Mabdi mah. Terus Seur anu puas nyata ku fasilitas ku parantos diwangun ku salira. Tak ku kituna ku si atuh. Kaula oge salaku aparatur nagara tang tureus ku ninggalna ina perkembangan anu luar biasa pesatna. Ya kakang patihnya dawuh timbalan leres ya. Leres kitu pisan. Bagja. nu dipalar ku kaula omat ulah nepi ka ABS eta laporan ABS ieu naon Gusti? asal babeh senang Oh henteu tuh. kudu ngadek cekna nilai saplasna nya ceuk nyana lain ceuk lainna Ya. Dawuh timbalan. sabab dinten teu oge tetep bisi kalimpudan ku sifatna kaula teh ku kasibukan boh diri tu boh di dieu anu tungtungna aya sabagian daerah anu teu kapalire bisi kitu tah Moal Gusti moal. sabab dirasa dina waktu ayeuna Kumaha? lain agul ku payung butut kaula teh ku para ratu mika yungyun ku para menak mika serap kolot ngesto budak era dengan mika dede ku pangabisa jeung pangaruh kaula di luar negara jalaran kaula teh dina ngeyek daya teh geus kapake Dawuh timbalan. malahan geus jadi barometer tah ieu teh urang teh lamun teh cicing dina pamujian balarea yakin urang teh bakal monoton dina digawe kadangkala beuki turun digawena kade eta mi HP kamarane kabeh Sae Gusti moal Gusti. buktikeun dina karya sabab apalah nama tanpa karya artina Ya. Sumuhun. da lamun teh mah urang salaku wangsa denawa wangsa buta wangsa diu anu memang teu saeutik bangsa manusia mah mandang sabelah mata ka bangsa urang dasarna tina maranehna boga kayakinan yen manehna teh makhluk anu pangsampurna na mungguh pangeran tapi datek kitu oge ceuk pangeran oge tetep mandangna pangeran ka manusia teh lain dumasar kana rupa jeung pangkat tapi kabersihan hatena kalayan gawe anu nyata ngawujud raharjana nagara jeung bangsa gawe anu rancage da cenah numutkeun palasipah Kumaha? ari buta teh poek pikirna poek hatena setiap jelema anu geus poek hatena poek pikirna yakin laku lampah goreng dilakonan ku jelema eta Pasti. anu teu ngeunah kadengena ku diri kaula Kumaha Gusti? yen cenah pagawean anu goreng teh dilampahkeun ku denawa dilampahkeun ku buta dilampahkeun ku juri panuduh teh disasarkeun ka juri cenah pajar mabok-mabokan lain lampah jelema eta mah lampah setan cenah beuki selot teh lain lampah manusia tapi lampah juri cenah mabok teh lain laku lampah manusia tapi lampah denawa lampah buta padahal saumur nyunyuhun sirah anu ieu can pernah ningali
pocong seselontonan kulantaran mabok AO. Kacan pernah juga. Can pernah ningali Kunti dibawa ke Oyo. Kacan pernah. Can kabeh jago. Sugan setan naik selot. Can pernah ningali genderuwo ngajual imah kulantaran main selot. Kacan pernah. Dapang rasa nu loba kitu mah debana teh ka manusia kene. Sumuhun. Ya. Leres. Tak eta panengeudeet ti pangeran kalayan bukti anu nyata. Jauh. Nu matak sok buktikeun dinu gawe, buktikeun dina karya anu nyata. Ya. Tuh tingali bangsa anu lian mah. Urang onama wilayahna wilayah leutik kasebut gersang. Tapi pendidikan gratis, kesehatan dijamin. Tapi negara sejen mah aya hiji negara anu sumber daya alamna luar biasa, tapi sangsarana rahayatna jeung pejabatna salangsara. Sumuhun. Menelangsak. Ditingali si horeng sumber daya alam teh lobana teh nyaeta digaradekeun deui ka luar negara. Bener. Hirupna pamarentahna teh gumantung ngeunaan narikan pajak ka rahayatna. Wah, eta teh. Kitu. Hasil tatanena mah Jadi tungtungna teh nu nabeun-nabeun nu ngampar-ngampar nu seubeul-seubeul nu lapar-lapar. Ya. Ta eta teh dihindar pisan, dipahing pisan ku nagara urang, malah ulah nepi ka kasorang ku nagara urang ku bangsa urang. Gitu. Ta eta ngeunaan nagara. Da disebutkeun panjang mah panjang gitu. Diponokeun ponok. Sumuhun. Ngan ieu mah geus beurit ti koro we aing teh. Nya ada usumna Gusti. Nya. tujuh atuk kulana. Kadua ti eta anu aya patula patali ngeunaan pribadi. Ti kaula teh inget kana saur empu kecapu jangga. Gunung tanpa tutugan, sagara tanpa katepi. Sudagar tu wareg dunya unga poe neangan usaha anu leuwih mucek kieu tibatan anu diusahakeun sapopoena. Leres. Pandita tu wareg dunya unga poe neangan pandita unga poe neangan ilmu ciri-ciri kurang keneh ku ilmuna ai bukaan kitab teh. Sumuhun. Hartina manusia mah dikungkung ku kahayang nu can kasorang. Tah kitu oge kur diri kaula. Kumaha. Cobi. Najan katingali bangsa anu lian kakurung kumaneh yen kaula teh lubak libuk harta banda. Bro dijuru bro dipantok ngaleuyah di tengah imah muncir leuit loba duit. Ngeunah nyanang ngeunah nyaning. Kasebut jelema senang tapi keur kaula nu bogana harta banda terjadi jaminan pikeun kebahagiaan hirup kaula. Pasti. Ngeunaan kapangkatan sidi kaula teh pangluhurna pangkat teh. Sumuhun. Tapi kaula teh asa teu ngeunah we. Turaos kumaha itu. Kulantaran aya hal anu sifatna can kosorang ku diri kaula. Perkawis naon itu Gusti? Apa meureun maneh teh aing teh raja teh nya beunghar nya berpangkat aing teh bubujangan. Laras memang selera membujangan kene Gusti. Tak. Kaula teh aya hal cita-cita nu can laksana. Nyaeta kaula teh hayang kawin ieu teh pati. Ayo. Hoyong nikah selera teh Gusti. Hayang kawin ki Kakang Pati. Yi. Bagja nu teh papadana urang ieu. Bakal tereh nyate jigana ieu. Yo, erek kaula nyanyi aing ah. Ada ngagule aja. Geus kitu menawa calung-calung dewe lah. Saya. hayang kawin aing teh ti. Karah teh hoyong nikah. Heueuh. Urang mana Gusti? Ka orang mana kulan? Ai urang mana urang mendina teh masih keneh dina lamunan.
kieu mimitina ai kaula teh kulantaran ku capek digawe sibuk kaitu ka dieu maklum salaku raja teh estuning kaula teh diisuk jedur nepi ka sore jeder nyaeta kaula digawe hiji mangsa kaula nyonyoo HP ningali dina TikTok kumaha dina TikTok teh Gusti berai aya hiji awewe anu matri dina ati ngajengjen dina angen-angen sumarambah dina bayah anu nepi ka ayeuna karasana peureum kadeuleu beunta karasa waduh kembang malati anu ligar dina diri anu sasatna ke diri kaula teh nyata ngabaruang dina mangsa kaula keur digawe di negara pasti karasa tunggarana nyawa asana langsa gering pikir jeung nalangsana ieu awak sigana bakal lipur lamun teh kaula migarwa ka ieu putri sumuhun Gusti sedangkeun kumaha Gusti ieu putri teh lain bangsa kawas urang bangsa Denawa tapi ieu putri teh nyaeta bangsa manusia bangsa manusia anu ieu bangsa manusia teh yakin lamun ningali wujud kaula pasti gempeureun ti pasti atuh pasti sieun ku urang-urang udah pasti sieun kitu dah kulantaran kitu da tetep da kahayang mah gede aing teh namina ge hate panginten kitu Gusti sedengkeun sumuhun patoja ieu jeung kahayang ieu teh kaula teh neangan info ongko hari info na teh si horeng si mana horeng ieu putri keur disaembarakeun aing ngaranna ieu putri teh nyaeta Dewi Setiaboma Dewi Setiaboma nya Dewi Setiaboma teh urang nagara Lesanpura putrana Prabu Setyajid raja nagarana teh sumuhun tah kulantaran lobana panglamar anu datang kumaha da geuning nu mikahayang ka ieu putri teh lain kaula wungkul tapi nu mikapalai ka putri teh hampir satatar desa pangeran-pangeran ngaronom ka eta patempatan nu dipenta teh sangkan ditarima panglamarna ngan meureun ieu mah nu kajudi ku diri kaula kulantaran raja bingung dibikeun ka ditu kumaha ieu dibikeun ka dieu kumaha itu anu balukarna ngajieun kawijakan yen nyaeta dijieunna saembara didamel saembara bener sedangkeun saembarana teh nu jadi jagona teh Raden Satyaki atawa Padma Negara gelarna Raden Satyaki Padma Negara eta teh adina putri Rayina putri bener berarti anu disaembarakeun teh nyaeta lanjutna teh nya teu pada ngomong adina lamun bibina berarti omna bener teh nah kumaha uteuk teh maksud teh tegas adina tapi kumaha kapi adi henteu lain kapi adi parsidik anak raja duarna oge anak raja kitu sumuhun ningali ngeunaan katangtuan saembara patanang teh diwates kudu bangsa manusia tah aing mah bangsa jurig mah bangsa Denawa teu dimenangkeun pasti Gusti teh dimenang nya tah amak aing teh nya pasti jengkel hate teh kasinggung aing pemilih sisi bangsa Denawa dipandang sabelah mata pikir kumaha sok tang dianggap hina
padahal sakti di jin kawasa di setan gagah di urang ai manusia boga mulia sedangkan muliana manusia naon sok pikir kumaha Iya. dapat rasa kaula eueuh leuy di dunia mah kahiji modalna harta kadua modalna kasaktian Eta Bade saeutik jelema anu disebut mulia geuning hayang usaha ngaler ngidul hunus kadang-kadang geuning menta ka urang ka bangsa juri nya seur nu kitu teh. heh Seur nu kitu. jika baheula aing saacan jadi raja tatama jadi dukun loba manusia ka aing ngadatang marawan dog hayam Nya leres. yang syaratna angka caringin teh loba ku sasajen Nya da ieu teh teungeunah kana hate aing teh pasti Gusti. asa dipandang hina Nya tang asa dipandang sabelah mata tak ku kituna kumaha. ame pardu kasamut sunat kapilampa sangkan caina herang laukna beurang kaing bisa ngajodo kasih nyai Setiaboma kaduana meureun ke jaga lamun teh aing ngajodo heug boga turunan teh satengah bangsa manusia satengah bangsa jin bayangkeun kumaneh sampurnana leuwih ti manusia Leres. meureun jaga ke anak aing kitu anak aing kawin di ka manusia beuki ditu beuki sampurna gitu Tahu tiba. ya Leres Gusti leres. gitu wah kaciptana luar biasa heuh mah cita-cita jangka kapanjang ka hareupna Nya. da tetep hate mah tetep aing teh nya ge geuleuh ka manusia da ka Setiaboma ge manusia tapi da bogo Benten ka dinya mah Gusti. kabayang lamun teh aing heug rerendengan jeung Setiaboma ti bayangkeun meureun aing teh ulin kete Bagja. ulin memotoran ka gading tutuka teh jeung pamajikan nya diner jeung pamajikan nya stadion jeung pamajikan Kacipta. wedededan jeung pamajikan Jeung apal WDD. baju kapelan baju Persib hat-trick bagja Pasti. naik odong-odong bebarengan kabungah jeung kabagjaan kaula moal bisa digambarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa Tahu. nya Pasti. jaga lamun teh engke meureun resepsi aing teh moal teu sabulan campleng ku aing sagala ditabuh Pasti Gusti. 7 poe 7 penting. 7 poe 7 peuting mah sakedeung sabulan aing mah Kabayang kesenian naon wae tak kira-kira di alun-alun teh ku aing ngajajar panggung teh 20 ku aing hajat kabehanana sakalina beuh wayang golek 20 dalang jeung rombonganana moal kagok sina gandeng tepugu wae nya ulah eleh ku bos Yadi nepi ka sagala ditanggap wayang golek mah duit dalang Tahu. can popsun Pop Sunda Kamarinya Gustinya. neng pani sabidulungan Sabila. nya can idoran sabda guna Wah, bagja Gusti. najan bari jeung aya nu gelut oge nya Jumohon. can kuda renggong jeung sajabana wah pokona bakal jadi hajat salarea hajat akbar adalah Masih bakarongkah Gusti. Oh. Nya. waing mah sok tabeuh di alun-alun ngan keraton menta simpe jang bulan madu aing paduduaan benar
beres Gusti lah Dadi aing teh kieu-kieu oge da inget wae ka manehna. datang tos atuh Gusti Paingan jelema abongkeunna heueuh maluk aing teh kaganggu hatena teh euy kana pagawean teh ngurangan. pasti ketik kata wisna ge orot celira teh teh Rumadak dina handapeun kursi teh ku aing teh aya we potret manehna. sumuhun aya Meunang ngacapture tina TikTok nya diilik-ilik diapik-apik nya geuning pan sok aya laguna geuning potret manehna. kumaha teh Gusti insya graneng nong hujan girimis Tobat murbut masyahan damis rembaina citangis sumegruk hati ngalengis syaitan sok sieun kawas nunggeus mitineng di barang pangingan ukur mawa kasedih yo disangka eta sora sugan mah abdi jat-jatan nikah rencana Hebat, hebat. kitu Gusti mata abdi mah tara wani-wani nyabak dia teh asupli karana cinta Gusti muanya mualah bae eta urusan maneh eta kapok abdi mah asli da keur kaula moal nepi di sini kaula mah hate keur berbunga-bunga pasti salira pasti tah lamun teh kaula boga karep kitu maneh satuju teu luar biasa satuju pisan bami kaula bener leres jangan malihan abdi mah nyata sijangga rojong salira bade kumaha wae oge nyawana boh tenagi umum khususna kangge salira mangga asli teh asli tah lamun kitu aing rek nyiwit kulit moncrot getih ka maneh pati sae mangga kieu ye kumaha Gusti lamun teh ngiluan saembara yakin urang moal diterima pasti muanya urang kudu sadarin urang bangsa denawa cara jeung katangtuan menta supaya culik eta Setia Boma diculik cara ngan culik na teh sing lantip kumaha Gusti main cantik kaula nang info kumaha nya ge Setia Boma teh keur disaembarakeun tapi ningali pribadina tur disaksi dina TikTok oge si horeng si mana horeng keur deukeut hatena teh atawa bobogohan teh jeung lanceukna sareng lanceukna kumaha ini ho bobogohanana papacanganana da dina TikTok teh katingali ngalopean wae foto awewe eta nya lau kadang-kadang lamun si Neng keur live streaming teh atawa keur live TikTok teh sok mere lope beledug ngegip teh ya Gusti semua nya tap si horeng si mana horeng kapilanceukna nu deukeut teh nyaeta kakasina teh Raden Narayana urang nagara Mandura Harja putrana Prabu Basudewa eta anu jadi kunci keur urang salarea da maneh mah bisa pindah Mancala Putri bisa ngajadikeun awewe bisa ngajadikeun lalaki lamun maneh mah tah main cantikna maneh datang ka ditu deukeutan kana papanggungan anu dipajangkeun ku Dewi Setia Boma tempatna Dewi Setia Boma olok ku maneh tapi make wujud Narayana sanggup deh sanggup benar ujung hingga ke punut marga ning emutan tanagi galah dugi ka nyawa dipurakeun ke salira
kira-kira sabaraha lila aing minta waktu maneh samingon saminggu sangem kau lila teuing atuh lami teuing sina kakang pati kumaha pami opat dinten wae wah atuh mun opat dinten sing inget eta geus merang geus we kieu 3 poe we 3 poe 3 poe lamun maneh bisa nyokot eta setiap boma kalayan lantip lau salila 3 poe datang kareupeun kaula hayang naon maneh ti kaula heh sok nyalin hayang pajenjar kayaknya naon pajenjar pajero mobil maksudnya bisi hayang sapi aing rek kontek heula ka Bos Yani lau bisi hayang perahu ka Bos Rodi lau timah sok hayang naon paribasan semuhun sagarupaha dicomponan tapi saat anu tangtu menta 3 poe datang di kadieu bari hasil nyata mawa putri Dewi Setia Boma cem-ceman kaula sanggup sangem butuh waragat sabaraha butuh pasukan sakumaha pek bawa kumaneh saya mah nyungkeun we 2 kompieun mah 2 kompi semuhun aya sakompi teh sabaraha urang 3 urang setengah goblok pake jeung setengah sagala jelema teh beke ya pan naik semua ieu saurang geus angka ulah kitu itu teh atuh sok sakitu ku kaula mere tugas ka diri anjeun salaku pribadi lain salaku raja nyata ka diri anjeun sasat anjeun rek ngabuktikeun belana sampean ka kaula saya mangga rampung dawuh tutas pengantika kaula jig ini berat lumampah saya mangga Gusti terus gahunyuk panjenengan diterima atur nuhun Gusti kunaon sih teh asma jadi dulu itu tinggal di botuan di asma yo karunya teuing maneh geuning mengi hese ngarengap karunya teuing eta geuning nyekal oksigen gandeng anjing sia teh teu karunya kanu mengi sidik urang manyumangetan ka si eta naha maneh curang carek wae ka urang jauh aing mah mere sumanget aduh anjing dia goblok dia ulah garana sia dia tuh make jemaksakeun ka dieu aing geuring mah ulah garana ning maneh kabina teuing yo diuk teu diuk ditonyok wae yo galak yo hari teuing teu boga duit tuing teh ini teu boga duit pangabutuh loba pangabutuh loba nah can kawin sia mah pangabutuh naon sia teh yang useup beuki-beuki teuing kana nguseup teh saprak kau jeung si Mang Ajo teh kitu dah lain ngan ukur asma wing teh naon panon nyeri Patir ari kitu mah. leungeun kengkong ulu duduk eta angkeut nepi ka kitu Patir tuh. sabut tamol temumpang pentolin cukup
Teuing kudu kumaha uing teh. Kamu dipikir-pikir mah. Ajeun keneh. Kagak jelengkeun diri. Aing mah. Dudu teuing manehna rek bunuh diri. Tong kitu. Ulah putus harapan. Arah hidup mah. Keun bae da hujan mah pasti aya orotna. Halodo ge aya hujanna. Arek dioperasi mahal teuing. Nama ke jeung dioperasi maneh teh kunaon? Hayang ganti paru-paru uing teh. Ganti kunaon paru-paruna? Paru-paru domba. Atuh lamun maneh mah ganti paru-paru ku domba jigana maneh ngomong beberelean. Yo gandeng aja. Gusti. Daun. Balela geuning. Eta ngomong ngacai gitu. Nah, udang baruh biwirna. Nah, Hah? udang baruh biwirna. Cie. Ujang cina. Ya. Ujang baru bibirna cina. Nah, sama ke jeung ngarti, ngara cak si baru semua. Oke bi. Ya. Cager maneh. Nah, edan teu ci. Gering deui. Eling. Leungeun engong. Leungeun kengkong. Nah, Terus biwir engo. biwir Engo. bango. Engo anjing. Ngamak goblok atuh biasa we teu harti sia mah. Duku cingkeun. Suku cingket. Nya. Heeh. Sedih ujang teduh. Nah, hayang ngurek nepi ka laksana. Hayang ngurak telaksana. Nah, bisa apai alengan. Nah, terima nih kunaon. Atuh kitu teh mengukur ka kujur atuh sia teh. Nya atuh Keur mawas diri keur gering kitu mun ngedog di imah make jeung hayang ngurak atuh sia teh. Bisa maneh we lagi. Pan aya sateruman meureun. Dak atas meser ulekna dina Diulek. ulek atas meser dina TikTok. Udang teh agok meser. Urak geus bari dina TikTok. Nah, Heeh. Agok meuli. piraku udah diunting udang. Dak lebar. Nah, Hei, daun. Rombongan itu mengering kabeh ini. Kade abis ka heboh ya. Diuk. Mana mah tong deket-deket jadinya ngajak aku. Kan bae lah. Kasus sama maneh kadipu maneh urusan maneh eta mah. Meni teu aduli awing teh. Jeung ngacai jeung naon. Amajikan uing mah kuriatan iwil jiga udang teh. Kumaha? Pamajikan ujang duriatan ka biwil udang. Wah, bang juriatan goblok sih teh. Bibir sih kena serta musuh gitu. Bajarkeun teh nikmat cenah. Nikmat dan naon jo nikmat sih teh. Udah sih teh pedak. Wa asuh adagna. Biwil handap teh sakitu badagna. Celepot teh kitu. Ai sia bujang-bujang apa kenu kitu aing. Eleh aing lajeng salaku lajeng wadieu. Ieu mah pengalaman ujang geus dalang mah suci.